Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu salih salihah tur balalager. Kumaha kabarna? Damang pamudah-mudahan urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat jasmanina tur sehat rohanina. Amin. Satajan dimulai pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, ayo urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten ayeuna urang sadaya tiasa kapendak deui di pangajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Nur Hayati. Alhamdulillah. Dan ayeuna perkara pembelajaran bahasa Sunda nyaeta Ustazah bade masih terang ka anjeun sadaya perkara tentang tata tertib dina pembelajaran bahasa Sunda. Tata tertib atau peraturan nu kedah ku hidup diperhatikan dina pembelajaran bahasa Sunda nyaeta nomor kahiji 5 menit sarta acan pembelajaran bahasa Sunda hidup kedah siap sareng handphonena, sareng kuotana, jeung sajabana. Teras nomor kaduana nyaeta calik sidakep. Teu aya anu bogohan, teu aya anu sabari ulin. Nah, kedah fokus kana video anu ku ustazah dikirimkeun. Nah, nu nomor katiluna nyaeta naon nganggo acuk anu rapi. Nah, nganggo acuk anu rapi. Jadi ningali videona tos sadayana tos lengkap. Acukna serang nganggo seragam jeung sajabana. Nomor salajengna nyaeta nyimak video. Nah, ustazah mungkin ngirimkeun video pembelajaran lewat grup. Nah, anjeun sadaya atau hidup sadaya tiasa ningali video pembelajaran bahasa Sunda. Catatana nyaeta videona kedah disimak. Teras anu salajengna nyaeta siapkeun buku paketna sareng buku tulisna atau buku catatan. Nah, disiapkeun bilih mungkin ustazah miwarang nyatet perkara-perkara anu penting. Anu salajengna nyaeta teras tos nyimak videona, entos diserat misalnya aya anu kudu diserat. Nah, teras absen lewat japri. Harta sadayana mudah-mudahan nu ustazah Nur tadi disampaikan tentang peraturan atau tata tertib dina pembelajaran bahasa Sunda ananda solih sareng solihah tiasa paham. Nah, dinten ayeuna bahasa Sunda mertarakan atau ngajelaskan tentang tata tertib atau aturan dina pangajaran bahasa Sunda. Pamudah-mudahan ananda tiasa ngalaksanakeun peraturan-peraturan poin-poin tadi nu ku ustazah terus dicarioskeun supaya pembelajaranna jadi nyaman, teras ilmuna nu ku hidup tiasa tangkep jadi manfaat. Alhamdulillah alamin. Sakitu wae penjelasan tentang tata tertib atau peraturan nu ku ustazah terus diterangkan tadi perkara pengajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan kurang tiasa kapendak deui di Kemis Payun dina pembelajaran anu sami nyaeta bahasa Sunda. Mudah-mudahan ananda tiasa hadir sehat sadayana
batur tiasa ngalakonan aktivitas seperti biasana. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.